Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak kalih Ibu guru anu aya di Pusat Budaya Sunda, oge anu aya di Zoom, wilujeng enjing ngabujeng siang dina dinten ieu. Ieu teh minangka anu kadua kalina program Yuk Urang Ngawih. Ari program Yuk Urang Ngawih teh minangka program Pusat Budaya Sunda ngalangkungan Majalah Mangle. Janten Majalah Mangle parantos ka 3 kalina ayeuna ngamuat materi kakawihan. Ieu kakawihan teh kanggo ancokeuneun siswa ti kawit SD dugikeun ka SMA. Nah bet Mangle kudu ngamuat eta patali kieu dugikeun ka ayeuna siswa-siswa teh geus teu garaduheun lagu-lagu murangkalih. Ya. Kalebet dina lagu-lagu basa Indonesia ge katinggalan teu aya penciptaan-penciptaan anu khusus kanggo anak-anak anu diancokeun muatan pendidikan. Tah dina budaya Sunda oke dina alam kasundaan meh sami. Urang parantos langkung ti setengah abad ti 50 tahun kungsi wawuh ka lagu-lagu murangkalih anu produksi Pakoko Koswara. Aya nu kanggo SD, nu kanggo SMP, nu kanggo SMA. Tah sabada 40 tahun ti harita muncul deui lagu-lagu kawih barudak produksi Dasentra. Produksi Dasentra. Ku Dasentra lagu-lagu murangkalih teh diwadahanana kana lagu-lagu pop Sunda. Dina hartos ngabentenkeun pop Sunda sareng tradisi teh kirang langkung pop Sunda mah peda dipirigna teh ku musik. Ku musik. Nu SD mah jelas pisan. Kalebet oge anu kanggo SMP. Tah anu SMP mah dipirigna teh memang ku kacapi nanging kadar tradisionalna rada ngirangan dina lagu-lagu kawih asuh nu ku Dasentra diproduksi. Kawih tradisionalna kadar ketradisionalan rada ngirangan. Numawi aya keneh soanten-soanten ngepop. Soanten-soanten ngepop. Sok sanaos muhun dina Dasentraan, kawih-kawih Dasentraan, lagu nu diancokeun kanggo siswa teh bahasana tuning bahasana digampilkeun pisan dina hartos dialat tina bahasa sapopoe. Henteu nu ararabot. Kalebet oge musikalna henteu ararabot. Moal mendak saur kakang saur Papih Soni mah dongkari anu matak rumpil butias. Jadi dina lagu-lagu kawih Dasentra moal aya nu siga dina tembangnya moal aya nu kikituan. Moal aya nu kikituan. Tuning basajan. Da memang ieu mah diancokeunana kanggo siswa. Tak ayeuna Mangle ngemutan ngalangkungan Pusat Budaya Sunda ngemutan. Sigana kedah aya formula kawih-kawih ancokeuneun siswa anu kaayeunaakeun. Tapi diakomodasina diwadahanana ku tradisi. Janten urang wangsul deui kana tradisi. Aku kacapi. Tah, Pusat Budaya Sunda gawe bareng sareng SMKN 10 ngalangkungan Papih Soni. Di diena aya Simkuring, aya Pak Ganjar, aya Kang Riki. Nyobian ngadamel formula kawih-kawih kanggo siswa jenjang SD, SMP, sareng SMA anu memang dipiharep bisa kalandepeun sareng kacangking ku kamampuh siswa. Sapertos kamari kanggo SD ngadamel rumpaka teh basajan ngeunaan wilujeng enjing ibu, wilujeng enjing bapa. Dipasarakeun ka Papih Soni sini didamel lagu ku Papih Soni oge diwadahan ku musikal komposisi musikal anu memang basajan. Henteu rumpil.
tah konsep-konsep sapertos kitu anu ayeuna kumangle sareng ku pusat budaya Sunda ditarekahan kalebet kawih mangga kalebet kawih anu ayeuna ku urang bade di pikawanoh. Ayeuna teh rencana anu bade didugikeun kawih kanggo SMP. Kanggo SMP. Kumargi tradisi, wasul kana tradisi janten idiom musikalna oge nganggo pentatonis. Sangat pentatonis. Nu mawi engke ulah heran aya keneh senggol-senggol anu ieu mah klasikal tradisional. Wow, ieu teh dongkarina ka dieu. Oh, ieu mah pasti ka dieu. Kita bakal aya kenal seperti itu. Minaka pangantirna mah kitunya, mugi-mugi urang tiasa ngiringan, oge kalabat anu dina Zoom, aya anu ti Garut, aya anu ti Purwakarta ketinggal namanya, aya anu ti Tasik, aya Kabupaten Bandung, aya harupi-rupi ketinggalan papisoni reueus pisan. Mugi-mugi ieu ku cara kieu kawi-kawi tiasa nebakna gitu, nebakna ka dunia pendidikan teh tiasa langkung enggal, tiasa langkung gampil. Kawih lagu nu ayeuna bade kasanggakeun judulna teh Katumbiri. Katumbiri. Nah bet Katumbiri kuraraosan siswa SMP ngalangkungan pangajaran IPA geus wawuheun kana Katumbiri. Proses jadina Katumbiri asana geus kungsi diajar. Mungkin dina IPA gitu nya. Pembiasan cahaya. Eta margina Katumbiri tiasa didugikeun diancokeun kanggo tingkat SMP. Laguna sapertos kumaha ieu bagian papisoni. Nya sim kuring mah ngan saukur nganter Ibu Ai. Sim kuring ngan saukur tiasa nganter. Mugi-mugi urang sadayana tiasa ngiringan. Lagu nu anyar ulah peda sim kuring nu ngieun rumpakana pasti geus biasakeun acan can bisa. Bieu diajar, aduh cing teh mungkin diajar 1 menit 2 menit mah ayeuna mah urang pasrahkeun sagalana ka papisoninya. Mangga papisoni atur nuhun. Wilujeng berkegiatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Ibu Bapak hormatin sim kuring oge ai alumni SMK 10 Bandung. Hatur nuhun karena kesempatan ieu sate acan sim kuring ngawitan latihan lah ieu mah urang latihan sasarengan. Peryogi ka uninga Ibu sareng Bapak teu pisan-pisan sim kuring sareng padian ari nyebat dina formil mah padian mung sadi dinten mah da nyebat teh om da margi sim kuring ngadamel lagu sareng Om Dian teh nalika kerjasama teh manawi Om Dian oge teh acan di UPI harita teh di Bandung TV keneh ngadamel lagu pertama teh Alum Gandrung sim kuring kelas 3 SMP. Janten engke tiasa janten Ibu Bapak dina program urang ngawih sanes mungkul sim kuring sareng Om Dian hungkul nu ngadamel lagu teh tiasa wae Ibu sareng Bapak oge. Nanging urang tinggal heula naon dadasaranana urang nyanggi lagu keur barudak. Mangga Kang Riki tiasa dibuka kintunan ti sim kuring anu ngeunaan Panca Awasta. Slide-na urang ieu mah sanes-sanes bade ngajarkeun tangtosna wae Ibu sareng Bapak tos tah di dieu. Ibu sareng Bapak hapunten sanes agul ku payung butut kaleresan kamari tahun 2025 sim kuring rengse nyupri ilmu di ISBI Bandung di Pasca Sarjana. Alhamdulillah panginten diapresiasi pisan ku tim para penguji teh nembean janten tesis saayana di Pasca Sarjana anu nilaina 100 murni teh nya kekengengan pribados teh ieu hasil temuanana Ibu Bapak. Sim kuring penelitianana kapungkur teh nyaeta kana kawih-kawih mangkokoan teu bade 100 kumaha peunteunna da anu ditelitina oge aya 403 judul lagu. Tah hasil penemuanana ieu Ibu Bapak teu pira tina 403 lagu teh janten 5
Nah janten 5 tah simkuring ari lagu mangkoko teh atuh nu kumaha wae. Nah engkena teh ieu penting pisan kanggo urang sebagai pendidik. Nah urang teh SMP misalkan payus henteu lamun murang kalih urang diajarkeun lagu misalkan kudu kasaha. Apan abot teuing rumpakan oge eta mah sakitu pendalamanana nya kudu kasaha urang ngumaha nya ka indung nya ka bapa. Aduh terlalu berat. Nah nu mawi simkuring ngadamel penelitian mengenai lagu-lagu mangkoko janten kapenak aya 5 jenis ibu bapak. Dina 5 jenis eta teh anu kahiji aya Sekar Praratya, aya Sekar Pramudya, aya Sekar Pratidharma, aya Sekar Prabawa, aya Sekar Parama. Kirang langkung urang di SMP teh tadi eta dina nomor katilu Sekar Pratidharma. Di antawisna rumpakan oge tos langkung tangtos eta Om Dian anu tiasa langkung ngebrehkeun kumaha atuh ari rumpaka keur jangeun budak SMP satata. Janten nya moal mungkin oge diajarkeun beger mah Om Dian nya. Moal mungkin diajar beger aku cinta padamu, aduh rada berat teuing gitu nya. Teras atuh dina unsur musikalitasna tah kirang langkung ibu bapak dina Sekar Pratidharma kanggo SMP teh biasana diwangun kenonganana teh tiasa 2 kenongan. Janten kenonganna teh tiasa hiji tiasa di dieu kenongan goongna teh gitu. Janten teu melulu di dieu. Teras engke oge aya dalam satu suku kata atanapi dina saengangnya Om Dian namina teh istilahna teh saengang. Pami lagu SD mas saengang 1 nada. Pami SMP mah tiasa saengang tiasa dugi ka 4 nada. Contona nilangna duka hiji-hiji eta nya i tah i hungkul oge tos 2 nada. Ilangna duka di ma tah SMP mah tos wenang. Pami budak SD di pasihan eta insya Allah ngagaloler sadayana oge. Tapi SMP mah tiasa gitu. Tanu mawi ieu penemuan-penemuan simkuring tangke beuki ka Prabawa beuki ka Parama eta unsur musikalitas sareng sasaran oge lebih kompleks gitu. Tangtosna wae tah dina Sekar Prabawa oge aya nada-nada sisipan henteu daminatila murni. Daminatila tinamida dada ayeuna urang ngangge madena. Tangke teh aya kana le dada dada minatila le. Terus engke oge aya dada lalatina mida dada nini. Tah eta teh uparangga suara atanapi nada-nada sisipan itu diperbolehkan lagu-lagu kanggo SMP. Teras ornamentasina tos kedah tiasa dibiasakeun urang oge ngalatihkeun sakedik-sakedik nu mawi. Tah mangga slide kadua Kang Riki, ini sebagai pertanggungjawaban simkuring salaku peneliti eta mah mangkoko cik atuh kuring sebagai peneliti bisa teu nyieun laguna. Alhamdulillah sok sanaos laguna mah teu patos teuing sae nya tiasa we geuningan janten oge di publikasikeun ku Mangle Cukang Lantarana mah hatur nuhun pisan di dieu aya padian anu maparinan rumpaka ka simkuring sareng Pak Ganjar Kurnia cik atuh geus we urang di Mangle we ajangna atanapi kamarna. Tah ieu rumpakana ibu bapak kengeng padian simkuring harita nyanggi lagu teh sareng ieu mah padian ngintunkeun kaping 7 April simkuring oge nyanggina di Rorompok di Sandi Asmaan we Bumi Hariring. Bumi Hariring mah di sakolahan ieu teh rengse marurang kali ieu nu duaan ujian harita teh da ngadadak. Wah nyik sapian Om Dian harita teh, Kang ieu Om nuju rapat. Wayahna kedah langsung janten margi subuh teh bade dicetak. Aeh. Tos rengse ieu di sakolahan di damelna teh di Bumi Hariring pami lembur Hariring mah Sandi Asma Rorompok. Ieu mah berarti di Bumi Hariring mah di SMK Negeri 10 Bandung. Kumaha atuh lalaguanana tah ibu tinggal ayeuna itu teh sanes catatan hutang nyebutnya notasi teh nya sanes angka-angka rupiah. Ibu tiasa tinggal ayat 8 ketuk di terakhir nya hiji 2 3 4 5 genep 7 8 kenonganana aya nu kana 2 teras teh aya nu kana 4 leresnya nu dihandap di langit tah eta kana 4 terus aya kana hiji. Nah itu diwenangkan untuk SMP
Jadi si nada-nada rubuhannya itu boleh atanapi kengeng seueur. Aya 2, aya 4, aya hiji, aya 5. Kayak ku sim kuring di sabari ditinggal kapali ditunya. Berangkeun anak. Nah, pami kanggo lagu SD mah ibu bapak diketukan ieu teh. Pami di dieu 2, di dieu 4, di dieu oge kedah 2 sareng 4. Sesah teuing lamun misalkan 2, 4, hiji 5. Itu terlalu kompleks. Tuh, nu mawi sim kuring ngadamelna 2, 4, hiji 5, 2, 4, hiji 5, 2, 4, hiji 5. Nah, dalam ilmu karawitan Sunda, lagu anu sapertos kitu teh biasana disebat aya anu lagu berposisi. Janten ieu teh posisina teh samarangan. Aya posisi 2 sareng 5 eta disebatna catrik. Tah sim kuring ieu ngahaja da SMP malah rada tiasa non teh berkembang gitu nya musikalitasna oge. Insyaallah laguna teu patos teuing sesah. Teras tinggal ibu bapak di ditu aya tanda legato. Legato teh anu melengkung kitu benten sareng non teh sareng pelangi nya ari pelangi mah atanapi katumbiri mah ka luhur. Ieu mah kahandap eta nyirikeun hiji suku kata atanapi hiji engang teh diwangun ku sababaraha nada nu melengkung kitu teh. Tah berarti kanggo SMP mah wenang eta teh kengeng. Teras nu tadi saur sim kuring aya nada-nada sisipan tinggal ku ibu gerak itu aya angka 5 ngangge plusnya. Tah eta teh sanes la tapi le. Teras aya ti ngangge plus eta teh sanes ti tapi teu. Kengeng kanggo murang kali SMP mah tos sudah boleh. Bahkan SD kelas genep mah kumargi perantaraannya padiannya ti SD ka SMP itu kengeng oge dianggo nada-nada sisipan. Kumaha atuh ayeuna laguna sim kuring moal ngalagu ibu-ibu bapak-bapak janten ayeuna mah urang ngawih we sasarengan da nami programna oge urang ngawih kitu nya. Mangga urang contohan bae sim kuring sajajar teras engke dilajeng ka ibu. Euleuh itu tiasa ibunya sakali deui. Euleuh itu katumbiri. Tiasanya urang sajajar. 1, 2, 3, 4. Euleuh itu katumbiri. Punten akang operatorna Kang Riki itu saha hoyong nu notasina abdi ge nu nyiptakeun laguna hilap deui ieu teh. Kedah aya angkaan abdi mah. Tah gitu. Lanati ka. Tah ibu tadi aya nu lepatan. Euleuh itu ka. Tah nadana kedah didinya sanes euleuh itu katum eta mah lepat. Euleuh itu katumbiri. Nah, untuk anak SMP tiasa oge nadana teh luluncatan. Pami SD mah sakali deui bakal ngagoler. Kan ieu ngagejeloknya. Euleuh itu katumbiri. Tos tiasa kanggo SMP mah. Urang cobian deui nyebutnya. 1, 2, 3, 4. Euleuh itu katumbiri. Tah engke katumbiri na tong panjang teuing. Margi bakal disabet janten sapertos kieu. Melengkung hurung di langit. Melengkung hurung di langit. Biasa ibu-ibu, bapak-bapak. 1, 2, 3, 4. Melengkung hurung di langit. Deui. 1, 2, 3, 4. Melengkung hurung di langit. Ujung ngagoongkeunana hurung di langit. Hurung di langit. Biasanya urang tinggawitan. Tua gapat. Euleuh itu katumbiri. Melengkung hurung di langit. Hurung di langit.
Ibu kade simkuring sakali deh ngawanti-wanti itu katumbiri tong panjang teuing. Bili engke pas makna teu kadugi katumbiri kung di luhur langit naon jol aya kung di luhur langit. Nu mawi katumbiri stop. Itu katumbiri melengkung hurung di langit, hurung di langit. Urang cobian sasarengan, hayu ngawit. Itu katumbiri melengkung hurung di langit, hurung di langit. Biasanya punya tah tos ieu nyalse ieu mah kengeng panjang di langit margi tinggal itu ketukan kosongna aya opat hurung di langit ji 2 3 4 datangna duka ti mana datangna duka ti mana tu 2 3 4 datangna duka ti mana tah ieu rada ngrecek Bu kade tong paranjang teuing engke teh datangna duka ti mana kasatan teh nya janten pararonok datangna duka ti mana nutugna duka ka mana dutugna duka ka mana duka ka mana sakali deui tina datangna tu 2 3 4 datangna duka ti mana nutugna duka ka mana duka ka mana Allah cikiranya suanten ibu-ibu mah tingawitan ji 2 3 4 itu katumbiri melengkung hurung di langit, hurung di langit. Wa 3 4 gedangna duka ti mana, nutugna duka ka mana, duka ka mana. Biasa ibu-ibu? Biasanya lalaunan we dan namina oge urang ngawih diajar sasarengan sanes bade dites ayeuna tenang. Da moal mungkin Bu abdi wae oge ieu teh nya bade latihan ayeuna ieu mah bade buka Rusiah we. Om Dian teh ngawe nuju Sabtu teh Kang ieu teh laguna kumaha? Muhun engke teu acan direkam padahal mah da sim kuring we can ngapalkeun. Ieu teh da ari nyanyi lagu mah Ibu da sim kuring mah pan nyanyi laguna sanes berupa hafalan tapi berupa notasi tos janten teh disimpen we. Kadang-kadang tak kamari pun bojo nu di imah teh Kang ari akang eta ngapalkeun naon nya keur isukan cekeng teh kanggo ngalatih ibu sareng bapak guru hah nah teu apal lagu sorangan oh kawas nu teu apal we pan urang teh geus 8 tahun rumah tangga teh cekeng teh nah teu apal anggar cenah sok apalkeun heula nemeh ngapalkeun oge kamari gitu nu mawi sim kuring teu wantun pami teu aya notasi gitu nya pan ari ibu-ibu mah benten pami misalkan sok disodoran notasi pan moal tiasa diaos ibu nya da disangkina teh eta teh duh eta teh cicilan naon gitu nya jiga cicilan sanes eta notasi angka urang tingawitan engke pami misalkan tos lancar urang teraskeun da mung 3 goong deui punten 3 rambahan deui nya urang cobian 2 3 4 itu katumbiri melengkung hurung di langit, hurung di langit. Wa 3 4 datangna duka ti mana, nutugna duka ka mana, duka ka mana. Allah, raraoseun pisan nya punya. Urang cobian deui tambihan katumbiri katumbiri tu 2 katumbiri katumbiri babari tah dina ngadamal komposisi lagu kanggo murang kali SMP entong sadayana hese teuing tong babari teuing nu tadi pan aya nu sasahan paparinan anu babari itu supados gramatikal musikalna oge teu patos teuing sesah sim kuring yakin ibu bapak sanes mung tiasa ngalagukeun lagu sim kuring sareng padian. Tapi kapayuna ibu sareng bapak oge tiasa nyanggi lagu.
amin pisan engke bakal aya padiannya kapayuna mah urang ayakeun pelatihan nyanyi lagu. Ya, kanggo guru-guru minimal engke teh ibu bapak tiasa ngadamel karatagan SMP anu, SD anu teu kedah miwarang simkuring. Sanesna naon laguna mahal kenging simkuring. Pan ari kitu make kanggo ibunya misalkan aya royaltina wah ieu tiasa kanggo naon sok ku simkuring di paparinan pembelajaran sareng padian insya Allah pami di Unpad mah haratisnya om diannya haratis mending mana pelatihan haratis atau napi dipangdamalkeun lagu ku simkuring tapi mayar ageng gitu mending ibu nu tiasa. Nah urang cobian deui ieu sederhana pisan katumbiri leuh katumbiri ayeuna rada hese lulungsuran para widadari tos nu gampil teh kadah di pasihan nu hese lulungsuran para widadari tiasa lulungsuran hiji dua lulungsuran para widadari tina katumbiri ji dua tilu opat katumbiri leuh katumbiri lulungsuran para widadari tah ayeuna tadi babari di pasihan nu sedeng ayeuna urang rada ngajerit nitih cahya muruka leuwi nitih cahya muruka leuwi urang sobian tu dua nitih cahya muruka leuwi tiasa ngadon mandi silanglang nanging teu lami tah ieu di paparinan nu rada centilna kanggo murang kali istri tapi pamaget oge tong centil-centil teuing nya angkena bilih janten ces gitu ngadon siram ngadon mandi abdi ge hilap deui pan tuh ngadon mandi silanglang nanging teu lami tu dua ngadon mandi silanglang nanging teu lami tina katumbiri urang cobian ji dua tilu opat hiji dua katumbiri leuh katumbiri lulungsuran para widadari nitih cahya muruka leuwi ngadon mandi silanglang nanging teu lami tah ieu teh song hiji na anu itu ti euleuh itu katumbiri dugi ka duka ka mana song dua na katumbiri dugi ka teu lami engke repna dua kali engke urang cobian heula ti song hiji sarang song dua ti euleuh itu siap hiji dua tilu opat euleuh itu katumbiri melengkung hurung di langit ji dua tilu opat datangna duka ti mana nutukna duka ka mana katumbiri leuh katumbiri lulungsuran para widadari nitih cahya muruka leuwi ngadon mandi silanglang langing teu lami bareres pisan bu babarinya babari teh patos teuing sesah teh paminyalira biasana mah engke paminyalira namanya sesah urang sasarengan ti luhur deui dugi kadinya we heula engke repna babari kanggo simkuring kanggo ibu insya Allah langkung babari da sasarengan teh urang tingawitan ji dua tilu opat hiji euleuh itu katumbiri melengkung hurung di langit wa tilu opat
datangna duka ti mana, deungitna duka ka mana, duka ka mana. Katumbiri katumbiri lulungsuran para widadari, niti cahya muru kaleuwih, ngadon mandi silang lang nanging telami. Tah ayeuna sok sanaos tadi sahur padian lalaguan anu dina mangle teh nu digarap ku Simkuring sareng padian, kental pisan sareng cita rasa Sundana, ngahaja rada ngepop sakedik ieu mah dina repna kanggo naon supados barudak rada raresepeun dina repna. Itu katumbiri pan rada jiga pop Sunda ngahaja janten henteu ngawih-ngawih teuing gitu nya. Itu katumbiri tuh pan jiga pop Sunda. 23400. Itu katumbiri melengkung melengkung hibar di langit. Dah melengkung melengkung hibar di langit. Tina euleuh 23412. Itu katumbiri melengkung melengkung di melengkung hibar di langit, melengkung hibar di langit. Nah, urang cobian deui. Ji 23400. Itu katumbiri melengkung melengkung hibar di langit. Tiasa ibu deui ji 23412. Itu katumbiri melengkung melengkung hibar di langit. Urang lajengkeun ilangna duka kamana tu 2. Ilangna duka kamana. Tah ieu nu rada sesahna teh aya hiji suku kata 4 nada. Ieu kedah oge ditunjang ku teknik napas diafragma. Ilangna duka tarik napas kamana 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 pamilauna mah tapi engke pami engalna ilangna duka kamana. Aduh hatur nuhun. Alah aya konsumsi atuh abdi beuki gendutnya. Aduh pala laur. Ibu bapak matak abdi ka dieu teh salerasna mah ieu teh nyumput. Sanesna naon enjing bisi di talian. Abdi bisi dipencit gitu. Di dieu kalakah di suguhan. Muhun keur puasa ieu teh. Akeun we. Geus calenuhun pisan nuhun. Nuju saumkeun ulah. Dinten ayeuna mah da urang kakawihan gitu nya. Keun hilap oge ya Allahnya wios. Urang rajengkeun ilang batal Bu Ima duh. janten baratalkeun lah. Gara-gara katumbiri. Ilangna duka kamana. Tah ditanagaannya ibu bapak deui ilangna. Ji 2 ilangna duka kamana. Leungitna 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 teuing ka mendi. Leungitna leungitna teuing ka mendi. Tina repnya tina euleuh. Ji 23412. Itu katumbiri melengkung melengkung hibar di langit. Ilangna duka kamana. Leungitna leungitna teuing ka mendi. Kali deui. Itu katumbiri melengkung melengkung hibar di langit. Ilangna duka kamana. Leungitna
leungitna teuing kamendi. Tiasa ibu bapak, tiasa urang cobian sasarengan teh hakeun da abdi ge ari nyalira malah hasut pan tadi oge da hilap deui. Urang cobian ibu bapak tingawitan urang strukturna janten lagu hiji atau napi song hiji lagu dua repna 2 kali janten aya 4 bagian. Urang cobian J2 3 4 0 eleh itu katumbiri melengkung hurung di langit wa 3 4 datangna duka di mana nutupna duka ka mana duka ka mana katumbiri lulungsuran para widadari mimpi cahya muruh kaleuwi ngadon mandi silang langi telami elah itu katumbiri melengkung hibar di langit ilangna duka kamana leungitna teuing kamendi lideui elah itu katumbiri melengkung hibar di langit ilangna duka kamana leungitna teuing kamendi. Ibu bapak alhamdulillah tos beresnya tiasa atuh. Ieu kaleresan lagu ieu nu tadi simkuring disebatkeun rengse murang kalih duaan eta ujian murang kalih nu marusingkeun eta. Biasa kelas 12 ibu bapak nguningakeun ieu teh alumni SMK 10 Bandung kamari ujian ieu 2 siswa teh alhamdulillah janten lulusan terbaik. Alhamdulillah katampi diisi mana kalian? Jogja 2 nana. Nu hiji mah di penciptaan atau nu hiji mah penciptaan musik, nu hiji mah karawitan jurusan karawitan. Jantan ke mah tong nyebat akang kanuduan itu teh emas da bade ka Jogja gitu. Sasi Julian kaleresan ieu rengse ujian eta nyiptakeun ieu kirang langkung 15 menitan terus teh didamel notasina da ngadamel notasina mah rada lami da soalna kan nganggo Word diketik ulang terus teh ieu da kaburu-buru teh janten teu acan dihias tah notasi dihias kieu teh simkuring aya kapungkur mah Om Dian buku pakoko pan aya buku pupuh sok aya ilustrasi gambarna tah simkuring teh nganggo AI ieu teh da ngagambar mah awon Bu da seratan oge jiga cacing kremi janten ngangge AI dikintunkeun terus diedit deui janten notasi nu utuh pami ibu sareng bapak hoyong ningal notasi anu ararendah gitunya tiasa di follow Instagram anu engal simkuring Pustaka Suara Sunda janten didinya eta mah khusus lagu-laguan simkuring aya rumpaka anu kengeng Padian Hendrayana aya nu kengeng Pak Ganjar Kurnia aya nu Pak Godi Suwarna anu tos terbit teh janten aya di Instagram Pustaka Suara Sunda. Tak ari ieu mah 15 menit, ari Pak Ganjar mah ngintun rumpaka abdi dugi kaluut leet kesang. Nyanggi lagu teh aya kana sajam satengahna. Gitu, janten musingkeun pisan Pak Ganjar teh. Bageur mung rada musingkeun gitu. Insyaallah engke kapayuna urang baris diajar oge lagu enggal simkuring sareng Pak Ganjar nanging eta mah sanes kanggo murang kalih eta mah lagu-lagu cinta-cintaan eta mah. Aduh rada diajar beger piraku budak SMP diajar begernya ibu bapaknya. Urang ngawitan deui ti luhur, ibu bapak eta selingaranna kumaha Pak? Oh nya pamilon anu ti Zoom. Mangga eta teh aya saha wae, aya patarosan henteu. Urang cobian ngahaleuang nya. Aya Kang Yogi teh teh. Mangga. Oh, mangga siap. Kumaha laguna gampil atanapi sesah?
Rada sesah muhun pami rada sesah kedahna latihanana di dieu. Pami latihanana di dieu mah disuguhan ongkoh ku Paganyar teh. Kapayuna mangke sasingke mah di dieu nya pelatihanana urang-urang rempegeun lah. Unpad. Urang cobiannya ngawi sasarengan. Yuk mangga sareng ibu-ibu anu di dieu. Kang abi teu apa rumpakan punten. Kedah ti ditu ongkoh Kang. Aduh ieu kawatos oge ka operatorna tah dikitukeun ongkoh. Siapnya sasarengan. Jidu geuningan teu aya deui. Tah. Tos siap? Jidu watilu opat. Euleuh itu katumbiri melengkung hurung di langit, hurung di langit. Cek. Linggangna duka kamana, nutukna teuing kamana, duka kamana. Tuh dua katumbiri leuh katumbiri lulungsuran para widadari nitih cahya muruka leuwih ngadon mandi silanglang nanging telami euleuh itu katumbiri melengkung hibar di langit ilangna duka kamana leungitna teuing kamendi deui euleuh itu katumbiri melengkung hibar di langit ilangna duka kamana leungitna teuing kamendi. Cek nah teu ayaan ieu teh Kang opat cek 1 2 3 kacapi teu ayaan tadi cek rada tarikan ieu sonten abdi teh CF cek tah kumaha ibu bapak anu di YouTube tos tiasa di YouTube di Zoom sakedik tiasa namuhun pami hoyong seueur mah cek abdi oge diajarna di dieu mah resep disuguhan ari ibu aduh ya resep pisan lah ibu bapak urang cobian oge analisis tadi aya nu kalangkung rehing dina ngadamel lagu kanggo murang kalih aya simkuring mendakan sanes teori isi salah nama tapi trik lah pami ngadamel lagu ayeuna kenongan teh dina misalkan goongan teh dina nadala la tah hulu notasi teh eta teh kedah dinala meh teu sesah kanggo murang kali tah pami misalkan ketekan dua tilu opat tak kedah dinada eta teras engke buntutna katumbiri dinami dina dua tak engke makna oge kedah dina dua deui jadi sirah buntut dijadikeun sirah dijadikeun buntut janten eta metoda eta engkena moal sesah mangga ku ibu dipelajari atanapi engke teh geuningan eta aya nu henteu sapertos anu itu punten Bu katumbiri dami tah lulungsuran tah tinggal sok sanaos hulu teu dijantenkeun buntut tapi da kami itu rada caket posisina eta teu janten masalah nu penting mah tong tebih teuing misalkan kieu simkuring ngadamel melodina katumbiri lulungsuran tebih teuing tapi katumbiri lulungsuran pokona mah emut-emut weh sirah dijadikeun buntut dijadikeun sirah eta metoda penciptaan lagu kanggo murang kalih anu tingkatan SMP pami SMA mah tiasa langkung frontal kadang-kadang goongan oge teu dijantenkeun ngawitan salah sawios contona lagu naon lagu Hamdan Pak Koko Hamdan pan engke teh ujung gendingna teh di dieu Bu Hamdan kan tebih
nya kadahna mana dieu hamdan li robbil alamin tapi Pak Koko dah ieu mah lain keur budak SMP kanggo ya nu sawawa lah nu tos dewasa nu tos sawawa hamdan teu nanaon tapi kanggo murang kali SMP mah sakali deui pamitiasa mah gending pamilirena dina 5 berarti engke teh wajib asanes wajib atuh meh babari mah ngawitan teh angkatan wirahmanya Om Dian istilahna teh angkatan wirahma urang bade ngong teh di nada nu eta keneh nya janten urang cobian deui ti luhur urang dugi kangesang pisan ibu bapaknya sateu acan ngopi keun we ari nu dina Jumat da wayahna teu ka dieu pangintennya urang mah alhamdulillah tiasa rada ngopi gitu lah ti ngawitan deui urang ti euleuh katumbiri ngahaja engke sim kuring moal maparinan conto janten ibu-ibu weh ayeuna mah nya siap 1 2 3 4 euleuh burung di 1 2 3 4 buka kaman buka kaman 1 2 1 2 lulungsuran 1 2 ya mulu kaleuwi ngadon mandi 2 eueuh jiwa ilangna duka kamana leungitna teuing kamen di 1 2 eueuh melangkung hibar di langit 2 ilangna duka kamana leungitna teuing kameni tariasa ibu-ibu ayeuna mah sim kuring biasana Pak Ganjar tos ka dieu teh bade naon Pak bade ngetes hiji nah hadiahna langsung tuh ti Prof Ganjar di paparinan mangle teras oge aya buku nu haneut keneh tuh engke siang nembe launching tapi pami aya nu ti payun ayeuna ngawih wantun nyalira langsung di paparinan hadiah khusus ti Prof Ganjar teu acan apal sakali deui atunya sakali deui tapi langkung sumanget nya engke tos sakali deui urang pentes saha nu wantun di paparinan hadiah ku Pak Ganjar atuh tiluan mangke buku Pak Ganjar disoekeun atuh dibagi tilu atuh engkena urang cobian ibu bapaknya ti ngawitan 1 2 3 4 euleuh itu katumbiri melengkung hurung di langit 1 2 3 4 datangna duka di mana nutupna duka kamana katumbiri lulungsuran para widadari niti cahya muru kaleuwi ngadon mandi silang langit telami euleuh itu katumbiri melangkung hibar di langit ilangna duka kamana leungitna teuing kamendi euleuh itu katumbiri melangkung hibar di langit
ilangna duka kamana leungitna teuing kamending. Mangga saha nu bade kapayun mikna Kang Riki biasana masuk aya mik. Butias. Tah. Toh pas pisan aya di payuneun pas. Hayo Butias sila. Pak Ganjar manawi uninga juara Damas tahun sabaraha? 2008. Oh 2012. Aya juniorna. Ayeuna nu bade ngawih. Tah ieu putrana Ibu Ani Sukmawati urang pentes kumaha swanten Ibu Ani Sukmawati junior. Gitu. Oh henteu hayu teh siap. Hijidu siap? Tos dirinya siap. Jidu watilu opat. Itu katumbiri melengkung hurung di langit, hurung di langit. Watilu opat. Datangna duka tim Nah, nutupna duka kamana, duka kamana. Katumbiri lungsuran para widadari nitih cahya muruka leuwih ngadon mandi silanglang nanging telami itu katumbiri melengkung hibar di langit, ilangna duka kamana leungitna teuing kamending. Itu katumbiri melengkung hibar di langit, ilangna duka kamana leungitna teuing kamending. Punten palelo. Mangga Butias canak itu hadiahna di Pak Ganjar. Wah, alhamdulillah hadiah pertama. Waduh, langsung ibuku noge, langsung kumpulan sajak di Pak Ganjar. Dipoto heula. Butias. Wilujeng Butias. Tah, lapor geuneuh. Nah. Mani besok Dek. Duh, alhamdulillah abdi tadi nama bade sirik, mung abdi ge da sami tos dipaparinan tuh hadiah nu nyanyi lagu noge khusus haneut keneh. Launching. Nu sanesna ayeuna bade saha? Ibu, mangga urang sobian, Bu, Ibu Lilis. Bu Estari. Oh ieu mah raka kelas simkuring di ISBI Bandung. Piraku teuing urang ISBI teu tiasa mah. Siap teh. Jidu watilu. Eta notasina Kang. Abdi hilap deui laguna. Tah, siap. Jidu watilu opat. Itu katumbiri melengkung hurung di langit, hurung di langit. Watilu opat. Datangna duka timana, nutupna duka kamana, duka kamana. Dua. Katumbiri lungsuran terari cahya muruka leuwih ngadon mandi silanglang nanging tulami. Itu katumbiri melengkung hibar di langit, ilangna duka kamana leungitna
hibar di langit, ilang na duka kamana, langit na tingkah mandi. Ibu Estari kapur mah nyebat teteh. Lanjut kelas kuring mangga Pak Ganjar aya di hadiahna aya. Pak Ganjar ayeuna nuju ieu pisannya bager pisan. Jaba pelatihan, jaba gratis Bu. Pami di tempat nu sanes mapannya urang teh. Mangga dipoto heula Pak. Bapak-bapak teh acan aya nu wantun ieu. Aeh. Tuh. Cobain Bu, cobian. Patandang anu katilu, ayeuna sareng ibu saha ieu teh? Ibu Lilis. Tah, tadi tos Bu Tias, Bu Estari, ayeuna Ibu Lilis. Pak Ganjar siapkeun deui hadiahna. Oh mohon disarangan, tenang. Oke, sakedap kaca pinar rada silung ya. Deg-degan Bu, tenang Bu. Tenang. Pami ngawih deg-degan moal raoseun. Nu raoseun teh anu rileks. Sim kuring aya papatah di salah sawios guru vokal sim kuring Pak Aji Esa Putra. Rerencanganna oge Pak Ganjar. Menyanyilah dengan hati karena dengan hati itu akan sampai juga dengan hati. Janten entong dengan gempeur Bu, pami dengan gempeur mah nu ngupingkeun oge langkung gempeur gitu nya. Urang cobian mangga ayeuna patandang katilu Ibu Lilis 1 2 3 4 itu katumbiri melengkung urung di langit, urung di langit. 2 3 4 Datangna duka ti mana, nutupna duka ka mana, duka ka mana. 1 2 katumbiri 2 lungsuran para widadari niti cahya muru kalewi ngadon mande silang lang nanging telami. Allah itu katumbiri melangkung hebat di langit, ilang duka kamana, langitna tingkah mandi. Allah itu katumbiri melangkung hebat di langit, ilang duka kamana, langitna tingkah mandi. Iya Ibu Lilis. Lilis hebat. Tapi Pak Ganjar teu acan nyenak hadiah. Bisa seolah-olah si Erwin lagi tanda tangan. Anu dijum mangga cenah ieu sakantenan Pak Ganjar nyiapkeun hadiah kanggo Bu Lilis. Anu dijum mah moal aya hadiah. Mangga anu dijum saha anu bade ngawih nyalira? Di foto bareng sama Gipar ya. Kang Yogi Bintara eta salah sawios alumni sastra Sunda Unpad. Kantos kawulang oge ku sim kuring di SMK 10. Jang Yogi hayu ngawih. Ya. Mana atuh Cep Yogi? Bangga ngiringan. Aya Yogi cenah tuh cek Pak Ganjar tuh Gi. Tah ieu kanggo Bu Lilis aya deui hadiah. Ya. Oke, ada di rumahnya. Aya saha ieu? Oke, lanjut ya. Oke lanjut juga Pak. Siapa ini? Sepertinya bocor ini jumnya.
Jumna bocor. Mangga anu bade ngawi sanes bade nelepon. Mun mangga sa anu bade ngawi sanes bade nelepon dina Jum. Aduh abdi kaget. Oke lanjut. Oh anu Jumah khusus naon Pak? Ongkos naik haji tuh ti Paganjar tapi nyangke we irah-irah mun penak. Nya pas 60 tahun sok cenah. Mangga ONH cenah tah. Ti Paganjar hadiahna. Ih, ibu bapak san. Aduh, eta kelakah nelepon ibu sanes nelepon, ngawi. Aduh, abdi tadina moal ngabodor tapi ibu sareng bapak nu di ditu di Najum kelakah ngabalodor. Aduh. Ibu Siti Julaiha tuh di Garut. Aya Ibu Siti Julaiha, mangga dibuka mikrofona saur padian. Urang ngawi, pan judulna oge urang ngawi. Sanes urang nelepon. Mangga aya aduh ararisieun ieu teh Paganjar aduh kumahanya sakitu di hadiahanana ONH ongkos naik haji sok kedangke ngantosana oge 60 tahun deui ae ari bapak teu aya pamit teu aya mah sakali deui ka ibu bapak sim kuring alhamdulillah ayeuna ka inspirasian ti Paganjar di pasihan ruang khusus di majalah Mangle. Mangapa sim kuring oge tadina mah da meni pesimis salerosna mah. Nah, dah cik teh da nyiptakeun lagu teh teu ngahasilkeun kitu nya, teu ngahasilkeun jeung keur naon. Tapi ari di paparinan ruang mah ku Unpad alhamdulillah aya getihan deui. Malihan mah kamari sabara lagu oge nu tos diterbitkeun teras sim kuring oge nyawang deui nu kantos diciptakeun kapungkur diemut-emut deui didamel notasina disimpen alhamdulillah eta arsipna aya sakali deui di Instagram nu enggal sim kuring janten benten Instagram pribadi sareng nu pustaka anu pustaka suara Sunda mah eta ngamuat khusus lagu-lagu pribados oge anu rumpakana aya nu kengeng Paganjar anu hese teh nu sajam satengah ngadamelna anu padian mah ngadamel lagu teh mung 15 menit 30 menit tos rengse anu Prof Ganjar mah abongkena profesor jantan sajam setengah gitu duka pedah abdi teu acan kataekan beureunan abdi neme S2 pangintennya jantan ngalaguanana rada sesah tah teras ibu sareng bapak muhun pustaka suara Sunda leres nu eta bu di follow bu engke biasana sok aya kuis wah mantap bu siap engke di suara pustaka Sunda oge sim kuring hoyong kolaborasi sareng ibu sareng bapak jantan kan ieu teh ti MGMP bahasa Sunda sareng seni budaya pangintennya atanapi khusus bahasa Sunda unggul bahasa Sunda tah engke ibu gaduh guguritan gaduh rumpaka gaduh sajak bilih bade didamelkeun lagu ku pribados DMY pribados kintun rumpakana insyaallah engke sim kuring masang timer tah waktuna sakitueun tos janten lagu engke insyaallah diapungkeun dina pustaka Sunda pustaka suara Sunda malihan engke oge tiasa janten di muat oge di Mangle Paganjarnya sanes mengbungkul karya sim kuring sareng padian malihan mah padian gaduh ide nya sawa sasi kapengker teh engke mah urang pasanggirikeun we janten nu ngadamel laguna sim kuring janten ibu bapak MGMP bahasa Sunda anu ngadaramel rumpakana engke baris aya pasanggiri nganggit rumpaka anu dilagugan ku pribados gitu aya nu bade ngadamel lagu sareng sim kuring ibu Tias biasana mah sim kuring kantos maos saratanana dina Mangle wayahna ku abdi ditagih engke di DM teh nyuhunkeun rumpaka mangga insyaallah urang kolaborasi da pamit teu ku urang lalaguan bade kusaha deui didamelna Pak Ubun tos ngantunkeun Panano S tos ngantunkeun Pak Koko tos 40 hiji tahun engke Oktober teh ngantunkeunana piraku lagu Sunda teh mung samet ku sabilulungan gumbira lagu kanggo murang kalih teh cinta nusa piraku urang teu barang damel gitu nya kitu ibu bapak kanggo sementawisma mangga padian acarana bade kumaha ayeuna abdi bade eueuh heula Kayak itu hoyong naros ka ibu-ibu sadayana sigana pan MGMP teh seueurnya anu di wartosan tangtos sadayana di wartosan mung sumpingna nu kagungan kesempatan ayeuna we nya sumpingna
Ibu-ibu resep kekian. Resep. Palai upami tiama di paparenan kawih 100 hoyong. Wios rosen laguna wios. Rumpakana wios saya gampil wios. Tah. Maksudnya kieu anu tadi saura Kakang Sony. Ukuran ngadamel lagu, ukuran ngadamel rumpaka parantos aya gambaran. Kapayuna mangga bapak-bapak, ibu-ibu ngadaramel rumpaka. Simkuring mah asa hoyong ngadamel rumpaka ke SD, mangga. Nah, kadarna paling henteu langkung basajan secara kognisi, secara pengertian gitunya, langkung rendah tinu nembe. Langkung rendah tinu nembe. Dah margi kanggo SD. Kanggo SMA kumaha atuh ditaker deui ku urang. Oh sigana kedah langkung abot seutik tinu nembe. Nembe nyaritakeun katumbiri atuh nyaritakeun gerhana bulan sugan kemah gitu nya. Kirang langkung kadarna sapertos kitu. Talar si teh parantos dipadungdengkeun. Upami lagu SMP parantos aya 10 lagu. Upami lagu SD parantos aya 10 lagu, SMA 10 lagu. Urang pasanggirikeun. Bade dipasanggirikeun moal. Palai dipasanggirikeun. Wios hadiahna ageng wios. Ya. Angke urang-urang pasanggirikeun. Anu mawi katawisna ieu program urang teh minangka nama guru utama upami di FTB itu namanya kanggo nepakeun deui ieu lalaguan ka siswa-siswa urang. Buah ka dulur-dulur urang. Ieu kelasan di nu ngariung teh MGMP Kota Bandung bahasa Sunda. Engke anu di Purwakarta kelasan tadi ninggal aya Kang Yoga. Kang Yoga saparantos nampi ieu lagu di MGMP bahasa Sunda Purwakarta SMP nepakeun deui ieu langkung sae. Langkung sae. Janten kikian teh sanes mung ukur di dieu, sanes mung ukur dina Zoom, tapi engke teh bakal sa Jawa Barat. Anu mawi ieu program bakal nebak ka sa Jawa Barat, mudah-mudahan tiasa sa Jawa Barat, engke paratos tariasa pan urang pami bade ngaekeun pasanggiri teh laluasa. Hayu datos tiasa laguna. Kanggo SMP laguna ieu dipilih upam teh. Lagu SMA ieu sigana bakal resep. Ya. Kabayang ku bapak-bapak, ku ibu-ibu. Ya, kabayang. Kalasan pan di ari di FTB mah mau ukur tembangnya, Bu. Mau ukur tembang. Nah, kawih kacapianana ku ieu. Palai? Urang pasanggirikeun maksudnya kitu nya. Ibu-ibu kamari anu SD ngabandungan? Henteu. Nu lagu SD henteu. Oh, henteunya ibu. Oh, tadi wengi. Oh, ngadang. Upami di Bandungan cobi tengetan diapresiasinya, saur pason itu diapresiasi. Pan langkung sederhana tinimbang ieu. Nah, tah jantan ke upami teh mah sasi payun teh pariki kaping sabaraha ya? 8 Juni mun telepatnya. Urang teh anu SMA 8 Juni upami telepat dina mangle ayeuna parantos aya diumumkeun. Laguna mun telepat mah Liliwatan Tineung. Tuh, judulna ge Liliwatan Tineung. Geus sanes kedah diapresiasi ku SMP, komo ku SD. Ari SD mah kamari teh naonnya Kang? Wilujeng. Pangwilujeng. Wilujeng enjing ibu, wilujeng enjing bapak, gampil pisan. Ayeuna ke SMP ningkat katumbiri. Tadi SMA naik deui Liliwatan Tineung, geus rada absurdnya judulna kayaknya. Geus rada aya naon teh aya konotasi lah. Liliwatan Tineung. Ya, rumpakana oge langkung ningkat tinu nembe tinu katumbiri komposisi musikalna oge nu didamel ku Kakang Sony langkung abot meusan. Da eta mah kanggo jenjang SMA. Janten unggal jenjang aya kadarna sewang-sewangan Bu Erdina, aya kadarna sewang-sewangan. Apan di urang ge larasna seueur datang tos SMP moal madenda wungkul ge aya nu pelogna, boa aya nu salendrona. Rencana Kakang nya ke aya nu salendroanana ya. Aya salendroana. Tah kitu pangitan ibu-ibu.
Aya nu bade mairan? Aya nu bade mairan? Kang Dian alim mah ieu mah asa disuguhan wae isin cenah. Aya nu hilap Om Dian. Bae. Pami ibu bapak pan tadi teh saur padian teh kedah nepakeun ka barudak. Pertarosanana ari musikna tos aya teu acan, tos gaduh Oh teh acan. eta. Teu acan nya. Hoyong ngagaleuh moal. Palai Ade ngagaleuh ngagaleuh. moal. Atanapi hoyong nu gratis. Hoyong nu gratis. Hoyong nu gratis, pami hoyong nu gratis mah babari pisan. Ibu engke ningal dina YouTube aya channel Karawitan SMK Negeri 10 Bandung. Langsung ditulis ari nu gratis. Ibu bapak kaleresan program ieu kerjasama oge sareng instansi simkuring anu ayeuna aya gitu nya. Insya Allah tak itu murang kali nuduaan itu nu ngadamel musikna teh engke mah ngangge gamelan tapi gamelanana gamelan digital. Tak ieu teh paganyar hoyong ningalikeun kumaha simkuring nyanggi lagu. Ieu aya rumpaka enggal janten paganyar hoyong nguji simkuring. Cikang nyiptakeun lagu anyar ieu sajakna oge neme pisan ku simkuring di tinggal. Simkuring Kang Riki punten teu nyanak kertas ieu teh nyungkeun kertas sareng pulpen Kang Riki. Abdi bade nyiptakeun lagu ngadadak ya. Paganyar aduh. Margi sanesna naon Ibu simkuring teh hoyong aya pakaulan Ibu Bapak. Engke ulang tahun mangle hoyong pakaulan teh kieu. Hoyong nyanyi lagu salami 24 jam nonstop. Targetna 24 lagu. Tak ayeuna mangga ibu sareng bapak tiasa ningal kumaha pami simkuring ngadamel lagu urang menitan sabara menit. Tapi tong wakanya ibu bapaknya tong waka di menit ya. Margi ieu kertasna teu acan aya. Teh punten anu rumpaka ieu tiasa di-print teh. Nuhun Bapak. Aya datana di bapak. Mangga. Aduh rada gempeur ya. Rada gempernya ibu bapak kayak iya rada pika sadieun oge nya dina judulna ge di simpangan umur aya gerentas jeung nyaa nu susah disebut simpangan umur eta da geus ngamitan sepuh ngidih nya eta abdi mah da anom keneh alim waka ieu ngajiwaan lagu ieu tapi mudah-mudahan ya ibu bapak engke gamesna teh janten nuju nalika engke nu 24 jam nyanggi lagu teh rumpakana teh keng si kuburing kedah rumpaka ti sastrawan sanes. Ari kengeng simkuring mah tiasa janten akon-akon simkuring tos ngadamel sataun ka tukang atanapi kamarina. Janten engke teh dina waktosna 24 jam nyanggi lagu teh sing seueur anu ngadamel rumpaka engke teh dikocok misalkan Padian Hendrayana set aya rumpaka kanggo SD ditangtoskeun laras sareng surupanana. Janten kan teruji pisan, oh berarti teu ngabohong gitu, eta teh ngadamel ngadadak, engke aya papan ageng, simkuring ngadamel notasina, tah ieu tos janten gitu. Ayeuna ieu aduh abdi jol dipentes wae ku paganyar, lah sok nu lain-lain pan ieu teh judulna teh urang ngawih sanes urang nyanggi lagu ieu teh. Tapi ibu sareng bapak mangga tiasa sambil ngaleueut, engke simkuring oge sambil nyarada ngesang tangtosna da ngadamel rumpaka naon ngadamel lagu ti rumpaka sajak profesor ku doktor wae oge abdi teh tos luut leet kesang komo ku profesor abdi cacak S2 sok bade teu ripuh kumaha matakan aduh mun tiasa mah ieu pami misalkan abdi tiasa ngarengsekeun 15 menit tiasa teu hadiahna beasiswa S3 di Unpad. Amin mudah-mudahan ya. Tapi rada sieun anger nyungkeun ka Paganjar langsung lah mah. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Mangga ditampilkeun. Kayaknya tong ka aya nu ngetangnya Bu nya, nu ngetangna ibu bapaknya di timer nanya. Aduh rada geumpeur ya. Oh di print mana Kang? Di print mah abi meh curat coret. Siap. Tos di print Kang? Nu di print aya? Oh siap. Ibu bapak proses simkuring ningarumpaka eta tos dietangnya. Siapnya? Siapnya. Hiji
2, 3. Aya tepung nu diciptakeun lain keur bisa miboga andai mun cik barudak ayeuna mah. Aduh tos sabaraha menit ya. Di simpangan aya komandan keun ieu bari didamel kangge kegiatan ieu kumaha? Kumaha Ibu? Keke sudah Kiki direkam Ki. Oh iya sok aya sok mana? Tidak saena dari para profesor utamina kanggo guru-guru anu aya di lapangan memang leres tadi leungiteun pisan rupina mah urang sadayana teh gitu nya kawin-kawin murang kali munggia wae ngalangkungan ieu kagiatan kawin-kawin murang kali teh tiasa hidup deui tumuwuh deui di para generasi utamana Noman Sunda anu mora utamina urang panginten ibu bapak anu di lapangan munggia wae tiasa nepakeun naon anu di caking dinten ayeuna ngalangkungan ieu kagiatan munggia wae bapak ieu kagiatan teh neras mancing ka payuna dengan saukur urang na wae panginten upami ninggal mah nu SD mah sareng urang kalina nya mah ya awak mah gitu janten kacida resepna sigana upami sareng urang kali SMP na nih nadasi hapunten oge Pak Prof Pak Dian salurus nama itu terus diembarkan di grup MGMPP nanging anu tos ngisi list oge margi ayeuna teh sidang kelulusan Pak janten teu tiasa SMP-nya mah nanging insyaallah mungkin baris ditatalepake deui di MGMP Redred aya butia sareng bulilis ka manepakeunana mah ya butia mugia haji ka payuna amin. matur nuhun. Perkawis lagu-lagu kanggo murang kalinya di sakola-sakola. Ibu terakhir kantos kenging materi lagu murang kali anu kumaha? Oh, tahun sabaraha eta teh? Lagu naon, Bu? Lagu naon? SMP teh abdi 8 genep Pak dia. Oh, 8 genep. 87 Pak. Abdi nu beres kuliah. Bagi kampung mah pan guruna oge pami saur istilah anu mah terampil gitu nya langsung gitu ngadugikeun anak. Tah ari nu ayeuna mah sapertos kalebet sim kuring Pak dia. Kahengkeran sim kuring teh paling awan pisan dina ngaheulang teh gitu. Tantosna ngadugikeun urang kali oge teu tiasa abdol sapertos nu sanes teu tiasa ngawi gitu. Iya. Nya memang murang kali ayeuna teh kalintang pisan priyogieun ku lagu-lagu murang kali anu memang di konsep diformulakeun kanggo kepentingan pendidikan. Seueur eta ge nya lagu-lagu komersial anu nu ngahaleungna murang kali model Kustian. Lagu naon Kustian teh budak jalanan. Eta budak jalanan lagu murang kali. Kan pasualanana sanes keur pendidikan. Da konsepna eta mah keur komersial.
numawi henteu aya muatan-muatan edukatif gitu didinya punten gitu nya henteu aya muatan-muatan edukatif. Tah ari program ieu mah konsep ieu mah katinggalna peryogi. Ada kamari SD. Kenapa harus pangwilujeng? Ya urang peryogi, murang kali diajar ngawilujengkeun. Kapan ngawilujengkeun ka ibu guru, ka bapak guru, entong ka ibu guru jeung ka bapak guru. Di bumi sewang-sewangan. Urang teu apal ka aki kitu nya. Secara pancakaki geus teh tap peryogi diwanohkeun deui. Tapi keun ngawanohkeun eta teh upami dina wangun pembelajaran mah moal dugi ka barudak teh. Iwalti nganggo media nu ku kawih. Kalebet oge upamana katumbiri. Di SMP kantos nampak pengajaran ngeunaan terjadinya pelangi pembiasan cahaya oleh sinar matahari. Tadi bahasakeun dina media kawih jadina wayahna jadi kitu upamana teh mah. Henteu aya di dinya keterangan yen katumbiri teh terjadi ku sabab aya henteu kudu kitu. Tidak teoritis. Adi canak mungkin tina folklor ngeunaan non putri turun itu. Tadi canakan ukarar itu diwadankan ukarar itu ieu teh supaya deket jeung pamenta psikologi murang kalih dina pendidikan. Lajang dina SMA engke bilih bade ngariringan deui mah hayu we nya supados eueup. Engke SMA teh judulna Liliwatan Tineng. Siga kitu liliwatan tineng teh aya idiom anu teu lumrah. Liliwatan tineng naon teh meni abstrak pisan. Tineng abstrak, liliwatan abstrak. Teu sawios da imah kanggo SMA. Apa aja ngadamel di sisimpangan umur. Nu kumaha sisimpangan umur? Teu sawios da ieu mah kanggo tingkatan sawawa. Da urang ieu teh edukatif salerosna mah. Yanten guru teh di sekolah, di kelas henteu ngaulangkeun wungkul lalaguanana kumaha, tapi bawa oge medar rumpaka. Kitu medar rumpaka supados bray. Ya bari ngatosan Kakang Sony nya. Tos Kang, tos acan. Tak kitu nya Bu nya. Oke. Aya di nu sanes nu bade mairan? Ibu Lilis mangga. Umat di nyata disebutkan buku teh 17-nya kan kalintang seueurna. Murang kali oge kana mikawan sacara teori. Sajabi ti buku ieu kumaha rupaka sareng kumaha ngahareungkeun sacara dina. Tadi dia mukawani di murang kali diajak ke abi mikawan ngalampungkan kawin nataan 17 buku. Tadi nataan 17 buku paniten aya aset di sekolah sapertos saya speaker tadi dianggo gitu janten ngage karaoke murang kali di kelas dicadat sampai gunakeun sarana prasarana nu aya di sekolah itu antusias murang kali teh saya pisan terang diadu maniskeun oge kan medsos ku abi teh kan medsoskeun kanggo ngawadukeun yen kawi Sunda teh nungan henteu kawon tina raoseunana upami di halangkeun serangan ngalakuan rapat sekar oge terus panitan tina antusias murang kali eta teh janten sumanget oge kanggo guruna kanggo pembelajaran secara kontekstual lagi kan dipatalikeun oge cenah aya nuju booming deep learning nya bagian deep learning eta kumaha murang kali supados teu ngarasa teu ngaraos kapaksa diajar bahasa Sunda patandasan era digital dina ayeuna gitu da ayeuna kan ninggal murang kali teh upami handphone di canan atau di kapal konge kan lintang kan kasih sangsur namanya dah kubantu bisa kan nu tingkat layar kan urang kali kamari diajak alhamdulillah teh urang kali ngaleungkeun teh antusias dina waktu 2 jam pelajaran eta urang kali tiasa mikawanu terus dugi ka tiasa ngaleungkeun setangan tina kuabi di anu TikTokeun da ke murang kali tinggal mana we anu tiasa ieu sareng tiasa butiasa ge aya dina TikToknya seueur bahasa Sunda lakomo butiasa seueur pisan
abi mah kan kurang kali kadang ningali ge di pentaskeun menuju acara literasi budaya Sunda oge aya alasan aya program literasi budaya Sunda. Salah sawios eta diri lepat gitu ngangkat kana kamu teh kana kurang kali di sekolah ngelakuin untuk pelajaran jantan segala lebih dan teori wae Laras. gitu dia bisa jadi belajar secara kontekstual oke langsung ulang ugi ke motor itu terang di bawah ini tapi ayo ugi kan dia merasa tersesat lebih kamu buka gitu pak Oh. gitu pak. Saya. Kapan awalnya gitu? Aina benten. Barangkali SMP sok ditaruh ke ibu. Barudak cik sebutkan 5 ngaran pupuh. Pasti budak teh rada kerung keneh. Tapi lamun memorina guys dieusian ku lagu nu tadi asa cek lagu gede ya. Wirang Rombo Durma pasti kitu mungkin teh. Pasti bakal kitu. Tadi hartos urang konsep ti ayeuna urang ngajarkeun lagu ka barudak teh lain ngan saukur ngajarakeun nada-nadana lagu-lagu kitu sanes. Tapi urang upana kieu nyaritakeun ieu pernah katumbiri ya. Katumbiri. Barudak uning teh lagu nu nembe katumbiri. Eta warnana naon we cik. Pasina teh bakal nyebut merah, ungu, kuning. Urang mah sanes kuning atuh koneng. Oranye. Urang mah sanes oranye atuh upamana gading upamana. Eta pan ngajarkeun media laguna mah ngan saukur jadi objek media gitu pangidetan tidinya. Tapi tina katumbiri urang bisa nerangkeun ke barudak. Katumbiri teh warnana ieu. Upami dina IPA mah kapungkur diajar teh dina bahasa Indonesia mah disingkat supados gampil ngapalkeunna mejiku hibiniu tanya di Sunda mah eta warna teh ieu di Sunda geuna teh. Tadi diajar sapertos kitu. Uninga teh ieu teh do katumbiri teh ceuk karuhun urang teh teh taraje. Ah ieu teh urang geus mawa kana folklore diajar kana folklore. Eta taraje teh ti luhur langit turun ka leuwih. Uninga teh sanu turuna. Eta teh para widadari. Ibu naon ari widadari teh? Tuh pasti nanya kitu budak teh upamana. Urang teh jadi ngobrol. Eta nu disebut deep learning. Jadi henteu ngajarkeun teh tina textbook kudu kieu ka ditu. Henteu kitu ayeuna mah. Urang cobian ku kawih, nya. Ku kawih. Tina kawih katumbiri kapan tiasa ka mana wae. Katumbiri. Mungkin katumbiri urang diajar ieu kecap katumbiri sabaraha ngang. Diajar ngang meureun. Opat Bu. Tupat tiasa. Opat ngang tungtungna naon sorana? I Bu. Jantan opat i. Eta teh engke bisa nyambung kana urusan pupuh. Ngedaun pupuh. Ieu teh tiasa di timbul nyalira. Tah ieu ngajar ayeuna mah kitu. Kabur kan kawih ku bapak teh. Ku bapak. Najwa ku bapak. Nah, sami kitu. Kayak SMP nataan pupuh tuh kayak mahasiswa ge harita nataan pupuh. Apal keneh Najwa nataan pupuh. Hilap deui. Aku mari tara diapalkeun. Ya kira langkung kitu. Tah mugi-mugi kawih-kawih ieu ge Oke, diajar mungkin karena gaya bahasa. Ya. Di sisimpangan umur. Kecap sisimpangan anu biasana ka jalan anu nyilang gitu biasa nu caker. Tapi di dieu mah paganjar karena umur. Kumanya patalina aya gaya bahasa naon di dieu. Teu tiasa ge. Ieu mungkin kanggo SMA atau mungkin kanggo mahasiswa. Cek Kang Soni mah kanggo SD, kanggo SMP mah ngagoler budak teh diberi ieu teh nya. Sanes kang SMP SMA ieu mah. Aki-aki kanggo guru tuh, komo kanggo guru. Apa teuing bahasana? Aya gerentes gerak urang etanya urang purak. Di sisimpangan umur, di dieu geus aya gaya bahasanya sisimpangan umur. Aya gerentes jeung nyaah. Nu susah disebut. Nu hese disebut.
Naon eta teh imut anjeun. Oke, beres ya Kakang? Ah, Sabar menit teh. 14 menit. Siap? Sugan hadiahna S3 di Unpad. Orang daftarkan ayeuna. Aduh, Daftarkan. daftar we kumpul bayar sama anger we cenah. Siap. Ibu bapak nyuhunkeun widi bilih rada tetegeun. Simkuring ngetukan heula, da simkuring teh acan patos apal. Di sisi simpangan umur aya gentes jeung nyaah nu susah disebut imut anjeun nyusup jadi geter nu hese dijelaskeun kuring hayang nahan peuting sangkan subuh teu buru-buru datang sabab lamun sarangenge meletek ciibun dina lancip waktu lancip jukut bisa kasapu ku peraina waktu peting ampir parat daun-daun anu katirisan nyaksian aya lakon anu ngajauhan impian di dinya kuring diajar ngarti aya tepung nu diciptakeun lain keur bisa miboga. Hasil 14 menit titi mangsana teh kaping sabaraha? 14 tapi 20 genep 50 jutaan teh kan. Ayo teh kaping sabaraha? 20. Oh 2 genep Mei 2002 genep dinten Salasa 14 menit nya tehnya 14 menit 57 detik teras ieuna di PBS Unpad engke insya Allah wengi ieu arsip berupa notasi sareng gambarna aya di Pustaka Suara Sunda. Pak kumaha Pak 24 jam yang hilang teh bade dijantenkeun wae. Oh hayu cenah. Tah janten kitu Ibu Bapak engke teh insyaallah baris aya engke mah da notasi na oge ageung janten Pak. Aduh punten we abdi miwarang ka Pak Ganjarnya sareng ti Unpad. Janten supados jelasin kuring ngadamel notasina aya geuningan Ibu Bapaknya nu paragi ngagambar ageung teh ngalukis ageung mohon janten dilukis ageung eta terus engke teh rumpakana teh masih kene disegel terus diundi larasna oge diundi surupanana diundi janten istuning memang sanes rekayasa itu dibuat yang dulu-dulu target sim kuring pami misalkan ieu profesor wae ge ngadamel rumpaka 14 menit yalah 24 jam teh paling sakedik aya 24 lagu mudah-mudahan doakeun sim kuring sing sehat mudah-mudahan ieu rencanana oge sing tiasa kalaksanakeun kitu Ibu Bapak mangga padian Pak Ganjar bade latihan deui sakali deui mangga ayeuna mah biasana sok tersilap deui sok tersilap deui abdi ge hilap deui da ieu teh mangga di itu akang operator abdi soalna hilap ku lagu sorangan muhun nya eta aduh mangga Ibu Bapak urang ngawitan deui parantos siap
Siap hiji dua tilu opat Eleh itu katumbiri melengkung hurung di langit luhur di langit opat datang duka di mana nutupna duka kamana duka kamana katumbiri katumbiri nulung suran para widadari mimpi wajah muru kalewi ngadon mandi silang lantai gelami Eleh itu katumbiri melengkung hibar di langit hilang duka gimana lengitna deui kamari Eleh itu katumbiri melengkung hibar di langit hilangna duka kamana leungitna deui kamandi lulung suran para widadari binti cahya nuru kalewi ngadon mandi silang lantai gelami Eleh itu katumbiri melengkung hibar di langit hilangna duka kamana leungitna deui kameni jiwa Eleh itu katumbiri melengkung hibar di langit hilangna duka kamana leungitna deui kameni Alhamdulillah Ibu Bapak Nedawidi aya nu kalangkung tadi dina proses penciptaan simkuring ieu da ngadadak pisan atuh lagu ieu teh mung sabaraha waktos lah ku padian teh datos diburu-buru ku Kang Riki teh wayan ieu cenah bade dicetak di Mangle da harita teh duka kunaon jol nyai-nyaian we emu teh ka Pak Ubun Suwargi sareng ka Pak Atang Warsita nu mawi aya harib-harib warna-warna Pak Ubun sareng Pak Atang Warsita urang doakeun mudah-mudahan aranjeuna sing ditampi iman Islamna dihapunten dosa perdosaanana teras ieu panginten Ibu Bapak mangga ditinggal rumpakana padian teh teu ngadamel rumpaka sapertos kitu 100%. Aya andil alih oge simkuring kanggo nambihan di antawisna anu dina tanda kurung Ibu Bapak tumali eta teh rada kararagok aduh cik teh ieu kenongan laguna kirang keneh rumpaka nu mawi simkuring ngaulang deui sabaraha kecap atanapi sabaraha kalimat itu sabaraha kecap supados eta oge janten penegasan kana rumpakana oge mengkamuflase lah kakurangan tina cita rasa musikal. Da pami misalkan teu ditambihan mah
Itu katumbiri melengkung hurung di langit. Eta sebatkeun ubun sekali teh. Tah ubun sekali itu pastikannya. Itu katumbiri melengkung hurung di langit. Kacipta mung sakitu hungkul. Pan kirang ieu teh lagu teh rasana teh dududung dadung tasim kuring milarian. Pami nambihan kecap rada sesah. Tapi mendingan oge milarian deui gitu. Tah nu mawi abdi mah pengakuan weh sanes ngaduplikat tapi ieu istuning cita rasana nuju emut ka Pak Ubun sareng ka Pak Atang Warsita. Pak Atang mah itu katumbiri eta Pak Atang. Komo mun suantenna jiga Pak Atangkeun. Punten nya suanten Pak Atang. Itu katumbiri. Tah suanten Pak Atang sapertos kitu. Janten nuju emut kaduaan eta aduh cik teh asa rada hoyong warna-warna Pak Ubun sareng Pak Atang. Tapaminu itu mah da ningal teh da lagu anak nu tatag pisan mah Pak Koko. Rada Pak Koko da teh karaos anu non teh nu pangwilujeng mah sok sanaos sim kuring aduh rada kudu dilepas mangkokoanana kudu rada dilepas. Tapi da nu ieu mah keur mah diburu-buru janten secara teu langsung aya warna Pak Ubun sareng Pak Atang. Janten ibu bapak kanggo ngawitan mah nyiptakeun lagu teu sawios-wios da sanes duplikat pisan mah pan aya aturanana hukum sabarabar eta teh teu kengeng dicatutna teh da ieu mah mung cita rasana sanes notasina gitu. Hatur nuhun ti sim kuring mah mung sakitu panginten ibu bapak mangga salajengna aya ti Pak Ganjar sareng Padian. Billahi taufik bisabilhaq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nitip we Sunda Digi sok ngarantos ngagunakeun. Ya mohon. Dan dia oke Sunda Digi biasa dimanfaatkeun kan. Ieu ge can dobetkeun digana lagu-lagu ieu ka Sunda Digi ke kalau salah satu sih. Ya. Oke khusus kaping seberapa? Salapan ge. Kaping 3 Juni. Untuk jenis nah. Guru-guru pengajaran bahasa Sunda sekolah Pasundan. Mau bade kirana yang GMT oke pilih bade hadir. Oh, eta mah sanes nu hayu ngawi. Ayo ngawi SMA teh kaping Kaping sabaraha? Juni salapan motor tanya. Pertengahan ke urang ya. Salapan asal dinten Salasa we. Dinten Salasa. Dinten Salasanya. Ya. Nuhun kasadayana. Ibu-ibu, bapak-bapak, oke Kakang Sony sadayana anu ngiring aub dina ieu pajemuhan ngaturkeun sewu nuhun. Nedah punten sagala rupina bobil dina pelaksanana seueur kakirang neng nu tangtos ieu materi teh mugi aya mangpaatna kanggo urang-urang sadayana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke hatur nuhun kanu aya di Zoom. Hatur sewu nuhun ku paratosanana. Urang pungkas ku maos sarangan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.